jelema ayeuna mah geus mulai seutik keunan ayeuna mah geus mulai maot gitu. Loba leuheung di Jakarta di mana loba di Bandung mah seutik urusan. Namanya puasa mah. Deuk. Aya urang mah kayang suka kan mesti puasa. Aing teh areueuh aja aing. Corona teh geus eueuh. Amin eta ge. Amin. Suka mana puasa? Puasa tuh. Can urang mah tadi ngawe teh sahanya marah puasa arena teh teh kunaon. Nah, Tadi sahur, suka sariap sahur. Wah, ini mau puasa urang. Nah, corona pada waktu kitu nih. Kudu aya corona dikeutkeun lagi salat dikeutkeun ngajauhkeun berdoa kalau teh semoga teu beunang cing leungit Indonesia teh. Ayeuna udah kumaha. Ripuh corona mah penyakit di mana datang ke mana. Parah ini. Mah yuk. Urang ngalawan corona yuk. Ayo siap dong, ayo siap aja. Teu nyaho ngalawanna. Urang eta we mah. Urang ayeuna teh ieuan mulai puasa rajin salat. Urang eta we banyakeun amal bisa teh jam sore-sore teh mun aya eta urang ini ka mere nu mampu nih jang buka. Subuh-subuhna jang sahur. Nya kumaha keluar pakai masker atuh beunang nya urang bejaan barudak supaya puasa urang lawan carana salat deukeutan jeung Allahnya. Puasa teh urang barudak cobaan pasti ayeuna aya di jalan juga. Lah siap. Yuk, tewe ya. Nah, gara-gara ada corona, soalnya ada pada corona orang ada ngabuburit dia sini langka pusat PP. Pada corona, kumaha atunya puasa dosaan puasa ada corona lieur. Lo kenaon euy? Lo kenaon? Iya, dia kan ngobrolkeun menimbangkeun dari puasa tuh Kenaon nimang kenaon, Bro? lamun puasa engke ngabuburit minta kamu sama PP. Jadi Ayo dari milih ini naon? Puasa Puasa milih puasa puasa dosa. puasa pemali. lamun teu puasa tuh Puasa kita bakal leungit. Puasa bakal kan leungit. lamun ngabuburit kumaha tuh. Mun puasa loba pahala. PP datang. Ka warung we meuli sate, meuli gorengan kan udah deukeut lamun teu gorengan ge beli misal teu meuli aci atau meuli Kan kudu pakai masker. Urang kan teu meuli masker. Kudu meuli kalian nya. Langsung ku corona jang, sieun mah ku Allah. Ya, Emang untuk lain emang. tapi lamun terjang. Sieun corona naon teh emang naon ulah sieun tapi kudu jaga-jaga we gitu make masker. Make masker tong icukan dina hari pertama. Ini cenah dunia teh. Wae ngonya lamun puasa sekali. Cuma dosa geus gede meuli bejaan. Ya ikut kumaha. Puasa Aing soalna dunia teh. Eta mah udang subuh. mun keluar pakai masker Puasa Sok urang lawan corona carana lawan mohon kalau semua rajin ibadah baca Quran. Puasa mau coba kumaha isuk we lah. tong kumaha isuk pokona mah kudu puasa we urang mah Puasa. Lamun teu sok kan dosa. puasa heuh amat puasa amat urang mau tong insyaallah menang pahala puasa teh. menang pahala coba ayeuna teh dunia teh geus goyang mata aya geus corona ge coba jelema teh ayeuna teh geus loba nu meninggal sok teh akhir zaman itu jadi tong disiayakeun waktu teh lebar ja ayeuna ngabejaan urang biasa mah kitu tara puasa tara tamat mun puasa mun sahur teh jam 4 misalnya buka deh jam 6 Itu anu terjangkit corona. Tukang namanya tukang beling urang Asia lo. Lain tukang tangki mah. Nah, tangki mah urang lawan benang corona. Lain buat di kota Jak. Aya. Intinya isukan puasa cara musim corona tong ngabuburit di mana kan
tukang gorengan udah ketay gitu gorengan Pokoknya mendingan jangan seorang. Iya, Misalkan ini non ngajian bala-bala sorangan. meuli tadi guna kamang ayeuna Mang Dado tah. film mana Nah, amat teh isukan puasanya puasa. Mun ada keluar pakai masker. sok kan insyaallah lamun kurang isukan teu puasa awas Ya. urang balik ke lah omat puasa ya Mana kudu beli gorengan di Mang Dado. Insya Allah kalau mau tutup guys ya. Mana? Gue lah. Udah. tong hilapnya Gila punya. Salam kenal.